Kadieukeun Abah mah ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baraya patepang deui sareng Abahna Usup. Aduh, alhamdulillahirabbil alamin, Abahnya Usup sekarang mau makan lagi. Aduh, alhamdulillahirabbil alamin. Cuaca ayeuna alhamdulillah di paparinan hujan baraya. Abah teh gaduh meunang tanur ge alhamdulillah ayeuna kahujanan ya. Syukur ya Allah ya Robi eta teh rezeki baraya alhamdulillahirabbil alamin. Nah baraya Abah ayeuna mau makan ini seadanya aja. Ini mah ada kentang goreng, ada sambal oncom sama mie ayam cenah teh. Waduh, mie ayam ya jigana mantap ya mah ya. Baraya ya urang mulai Abah lapar ya. Urang mimitiannya urang ngadoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ya, itu baraya. Aduh, hujan kieu airnya hangat. Mantap ya. Duh, ya kentang goreng ya. Yang ieu ya. Ya minum. Terus enok. Kadieukeun Abah mah ya. Galaikeun yang sangu lah. Mantap juga na ieu mah ya. Tuh. Kabul unar bener Abah deh. Aduh, loba gawe. Ini mah sok ngalalab. Ya ada ayamnya lah. Mantap ya. Sama oncom.
Alhamdulillah hujan turun deui baraya. Hiji. Mantap. Wah, keun abah mah. Mantap ya mah. Nah, lumayan, aduh. Alhamdulillahirabbil alamin baraya nikmat ya makan abah sareng mie ayam teu piraning lah pokona mah jeung sambal oncom eta we kentang goreng di warung men. Alhamdulillah bari ayeuna teh turun hujan ieu teh ye ngarincik ye. Alhamdulillah abah tos dahar ayeuna bade istirahat baraya. Mudah-mudahan baraya dimanapun anda berada baraya, mudah-mudahan dipaparingan kesehatan dan dibampangkan milik rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, baraya dari abah cukup sekian dulu. Nanti lain waktu kesempatan insya Allah abah bisa makan lagi kalau masih ada
panjang umur dan sehat abahnya. Dari abah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mantap.